Hai guys, jadi gini guys, sekarang saya mau ngeprank si Cino. Jadi tadi si Cino udah nelpon mau kesini, katanya lagi di jalan karena macet, nggak tahu apalah, biarin. Jadi nanti pranknya, nanti tas ini aku buka, ini aku ke air dulu. Pokoknya pas aku ke atas lagi, aku kehilangan uang, nuduh ke dia. Pokoknya lihat aja keseruannya ya. Kameranya simpan di sini aja guys. Simpan di dekat boneka. Naneo. Sip. Bentar tah. Dia datang guys, dia datang. Motornya udah kedengeran. No, Kak Jerowe langsung tadi kunci. Bet, Lihat. eta nu kamari di edit can. Acan, karek kaki etik nih dia cuman can diasup-asupkeun di videona euy. Dia orang sibuk pisan atuh, ngalah berenyit. Aduh. Ngojek tuh ya? Jadi, Rame tuh. alhamdulillah. Nyari beuteung aing bieu geus bukber aing. Bukber nyari beuteung. Nah bisa mah bukber nyari beuteung. Tangga teuing. Untung nyari beuteung. Kumaha mun teu boga beuteung. Jadi kieu tah konsepna teh. Ke maneh kan jika nu biasa teh jan opening. Oke, ku urang ditembalan. Gampang ah, pokoknya mah ngasih konsepkeun ku urang. Bisa na poe naon? Malam minggu paling heueuh. Paling malam minggu. Malam minggu mah eueuh nyaose lah. Iya lah kedeung. Tak tinggal heula gerak videona. Kamari bisi aya nu salah. Aing sok sieun salah mencet anjing laptop teh. Bisa kita pakai laptop? Heueuh. Di kawarnet eta nanaonan atuh. Facebookan. Yo ningali ieu YouTube Smackdown, Lita NOG meureun. Laut najan jero masih bisa ditelemai, hati jalma mah geni sahanu terakhir dedehna tersangka satu kangen. Halo Ista, iya nak? Jadi cari tingali. Lain tinggal tuh. Beak aku Mau lihat tuh. Moli dong. Pengolikan juga sih mbak. Iya ya kayaknya, iya. Saya. Si Mang Heru. Kurang bingung angkutan kecil. Mayan diberi cepet. Ning teu beja-beja dan. Si Wahaji. Udah ngasih ketik ka kolbak. Cepet sa dibere cepet. Ka kolbak. Nah, ada beja-beja anjing lain aing ngiluan ke bet mah. Borongan teh lumayan. Kan hayu. Beli kopi atuh. Duit. Aduh teh, ieu nabi muka. Bingis kieu tah. Oh teuing aing tadi ge eta. Tuh ngomong-ngomong ieu gigitaran mah teh ieu jeung ningali ukul ieu. Tah geus kieu duit. Kamanya. Jeung saku meureun di saku. Eueuh, bingis di dalam kurang. Teu urang teh nyong eta.
Nanya kantong. Iya mun koplok sudah. Wuh. Atuh mah ngopi meureun euy. Sabaraha. 100 gocapan 2. Perman lo nya? Heeh. Goblok anjing duit aing kemana? Jadi aing tapal, Bet. Tadi yang semuka no, kopang Anjing edan. Dasar cikan nunuduh koplok gitu teh ulah gitu. Setelah aing nuduh urang mah. Ai casan mana ge basa keur itu? Casan ge. Minjem bawa balik. Minjem bawa balik. Setiap orang setiap mana geus ka dieu teh. kapan enggak tahu ge geus dimanehkeun deui, geus dibalikeun deui. Geus dikaurangkeun deui ge. Anjing edan. Asa terus asa kadohong nyeum anjing. Nah, make jeung kadu minjem mane nu ngaleungitkeun. Hanggeun naon pan aya basa kararita ge peta situ sasan dipakekeun ka karita ku di dinya. Oh, bae lang geus beli deui urang teh. Si Darsono. Ieu teh ayeuna mau ngopi atuh, duit urang. Ieu nih ka mana? ya geus ku aing di urang ngopi mah. Apa tuh boga duit cenah bieu. Dipaksa. No, ka dieu boga duit. Setiap ka dieu teh boga duit we. Ke depan ku Mana bieu itu duit? hanya digadag atuh sia teh. Emang mana gawe gitu? Kapan ngojek bieu teh? Lain menang nyokot tinu kantong kade ya. Lain eta duit ieu kantong muka. Nying edan. Aduh. Sia teh ning aing sabaraha taun ki bet. Pira ku aing ngan kabita ku duit saeutik. Kagok anjing. Cepet-cepet wae mah. Kagok aslina. Tega bangsat mah jutaan aing mah. Jadi temut euy. Sampai Hmm. mana sorangan? Ini nganas ku aing aplikasi di Pareuman. Kasih naon? Ngojek tadina sanes teu gawe ka dieu dek di nyeun konten ongkoh. Mana geus aya ieu. Paling urang teh tata duit teh menang ti Wahaji ngangkutan ke si. Jadi payah sorangan lah ngecek sasana mah. Enak kudu leungit. Heureut teu apal ai mana atuh. Di urang nunda kantongan di dieu. Meski we kita kantong teh. Anjing eta. Sehari nu ka dieu atuh. Keureuh ceuli tah. Ceuli saha? Ceuli ucing. Wae. Ceuli. Ulah ceuli. Gitu nya anu nuduh ka urang maling. Teu nuduh mah. Setiap maneh ka dieu gitu urang mah lain cing ngomongkeun, urang mah ngomongkeun di hareupeun daripada tukangeun. Setiap maneh ka dieu eueuh we barang urang. Nying edan. Sateungeunah anjing. Keur itu lampu eueuh. Baru gelo aing nyopot lampu. Pang lama dek lebaran tapi dek urang cepet-cepetnya yang sepatu kata galega. Misarua urang geus butuh-butuhna urang ge moatkeun ka nyokot anu babaturan tuh bet anjing. Pira ku aing cokot anjing. Urang geus janji kasih toha. Ke malam minggu cenah urang ka Tegalaga. Hanya heueuh tatuing atuh lain ku urang leungit dieu. Asia mah waduh anjing minta bisi dieu. Cekawan. Simpan gitar. Cuk urang mah teu ngartina teh naha. Mana bisa nuduh-nuduh ka urang. Beda kan salating muka saeutik oge. Teu urang mah teu nyokot naon, teu muka-muka kantong eta. Kesaku sadeui atuh no. Edan. Nih. Saya sabaraha tahu nih aing teh anjing. Sok wae maneh pasti kajian video mah. Pira ku aing ngajieun video sorangan sih teh. Itu kajian naon we TikTok atuh. Sok we tuh jujur. Jujur naon? Eta duit eta. Urang belikan kopi jeung rokok dah ke urang kena jeung maneh atuh. Naon da urang mati nyokot aing mah nih. Lamun erek mah geus make duit urang ye, poin gantian. Tuh udah bener. Mana aku tuh boga duit. Lain da ikut kopi-kopi wae mah. Mana ningali?
Duit mana kumaha sih anjing? Sok tinggal heula. Ieu mah menang ojek, saya teh menang ojek. Tuh, Tuh, gocapan 2. Bisa, temut. gocapan hiji ieu mah. Ream. Cuman gocapan 2 kan? Ieu mah gocapan hiji sok anjing tah. Geus sakuan deui yang ream. Temut. Bisa baik kurang meni kopi lah. Embung ream. Sok maneh ngeuing. Butuh duit mah ngomong no. Kurangnya udah diberi injem atau 10-20 yang bensin wae mah. Aing teh nyangka anjing. Teu nyangka bet asleuna. Teu nyangka pisan anjing. Kakara anjing dituduh maling 100.000 anjing. Nyoba ledang keusik. Tidak ku aing tega kibet sia teh. Ini seberapa tahun bajing mana teh dan anjing. Geus kaalaman no, enggak main datang ka dieu. Kedeng-kedeng leungit baju urang. Kedeng-kedeng ciput inung urang eueuh. Nyawa teuing anjing. Sampai ka ciput-ciput. Sa anjing hoream mah. Nih kitu nih gimana teh? Aing tuh nyokotna naon? Edan. Butuh duit mah ngomong we tuh. Bet. Jika dila geura bet. Bet. Hei, Jika diheula. naon deui tuh dah. Jadi temu tuh urang ngajian video dagena naon-naon tuh. Tidak aslina urang mah euy. Teu apa naon teu muka-muka kantong. Jeung urang hayang nanya ka maneh. Naon? Nah, maneh bisa nuduh ka urang anjing. Geus we jujur atuh no. Urang rek jujur ka maneh. Jujur aing mah teu nyokotna naon. Teu muka-muka kantong acan anjing. Teu ngeunah. Ari piraku eueuh atuh. Kurang di tangan ge tuh da eueuh. Aing mah teu nyagap acan anjing. Tuh da eueuh tingali da urang mah teh boga duit. Tingali tuh. Tuh urang mah teh boga duit. Teu boga duit naon. Teu boga duit urang mah. Teu boga duit saperak-perak acan. Kayak ge bon hutang hungkul na kantong mah. Naon gitu. Henteu. Impo we mah. Urang teu boga duit. Teu boga duit nasi kalungitan atuh. Anda kena prank. Anjing teh lucu koplok lah. Prank Asli naon. di prank ya mah. Prank naon? Prank? Mana? Itu videonya itu deket boneka. Mana? Anjing heureuh ieu. Gua Edin. Dah orang coba ke duit. Pantesan anjing do. Sampurna ke? Teungeunah guys, dituduh maling guys. Next, kita prank Satpam Ateja. Oke. Segitu dulu ya guys. Cina lagi marah tuh. Belum sadar kalau dia lagi di prank. Dia nyangkanya kayaknya beneran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita semangat bikin video. Dadah.